Si Rawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ayu manganti muterkeun paneteupna. Di antara opat imah anu aya di dinya, aya imah anu kawilang panggedena jeung panghadena. Ayu manganti jol tegue, eta pasti imah anu dicicingan ku si topeng mayit. Ayu manganti mere isarah ka Jaka Sinangling jeung ka Darowi, bari nunjuk ka palebah imah anu dicicingan ku si topeng mayit. Jaka Sinangling jeung Darowi ngarti kana isarah Ayu manganti. Terus nuturkeun lengkah Ayu manganti anu ngadeuketan kalebah eta imah. Ayu manganti tiluareun kamar deukeut kalebah jandela anu aya gigireun imah, ngintip tina sela-sela papan tembong. Harita laras anting keur ngagoler dina luhur tempat sarena. Ayu manganti ngareret ka Jaka Sinangling anu ngajanteng nangtung jeung Darowi teu lila, terus nyarita lalaunan. Kang Angling sareng Kang Darowi, langkung saya antosan beheulanya di dieu. Abdi ayeuna bade nyobian kalebet Kang. Neme ku abdi diintip, jelas katinggal ku abdi laras anting memang aya di lebet kamar nuju ngagoler Kang. Jaka Sinangling neuteup antep ka Ayu manganti teu lila terus nyarita. Jadi maksud Ayu laras anting rek ditulungan ku urang dibebaskeun ti patempatan kitu. Mohon kitu Kang, karunya upami teu ditulungan mah ieu oge kalarasan be urang ngalangkung kalebah dieu Kang. Jantan urang terang kana kaayaan laras anting. Keun abdi anu kalebet mah nya. Kang Angling langkung sae ngawaskeun kaayaan di luar. Ke antosannya Kang. Ayu manganti harita terus muru asup ka jero imah. Tetela panto imah teh henteu dikunci, bisa dibuka. Saterusna Ayu manganti ngalengkahkeun deui sukuna muru kalebah kamar anu dipake ngerem laras anting. Waktu panto kamar rek dibuka, tetela dikunci. Ayu manganti kapaksa ngaluarkeun tanagana muka sacara paksa. Panto imah dirujadkeun ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Brak, brak. Panto kamar dina waktu harita ambrol. Laras anting nepikeun Kang Orejat saking ku kaget langsung dina waktu harita ngoneal hudang.
Waktu ningali ayo manganti anu asup ka jero kamarna, harita laras anting kaget pacampur ejeng bunga, ngagabrug ka ayu manganti bari jeung nyarita dumareuda. Cayu, sugan teh saha? Mun abdi di tulungan cek nuhun. Enggak, urang tinggalkeun ieu tempat cek. Ayu manganti ungeuk bari terus nyarita. Memang urang kedah enggal ngantunkeun ieu petempatan Nyimas. Ayo urang kaluar ayeuna mah. Dua nana terus kaluar ti jero imah. Waktu tepi kaluar ningali aya Jaka Sinangling. Laras anting geus teu loba deui pikir, dina waktu harita nyampeurkeun ka Jaka Sinangling terus ngagabrug bari nyusupkeun beungeutna kana dada Jaka Sinangling. Kang Jaka geningan aya di dieu Kang. Ku abdi disambat kalayan. Harapan Kang Jaka aya sumping ka dieu. Tetela dikabulkeun geningan. Naon anu diharepkeun ku abdi teh Kang? Kang Jaka ieu abdi Kang. Jaka Sinangling ngareret kalebah ayu manganti. Bisa kabaca ku Jaka Sinangling dina paroman ayu manganti anu ngarasa tugena ningali laras anting anu ngarangkul ka Jaka Sinangling buah hatena. Sadar kana eta kaayaan, Jaka Sinangling ngenoran rangkulanana. Awak laras anting disurungkeun lalaunan bari terus Jaka Sinangling nyarita. Urang tos dikeresakeun tepang di dieu, atuh salira Nyimas oge aya dina kaayaan salamet. Urang kedah enggal ngantunkeun ieu petempatan memeh si topeng mayit datang ka ieu petempatan Nyimas. Bari ngagarendang Cipanon, laras anting neuteup antep ka Jaka Sinangling terus nyarita dumareuda. Memang laras abdi kedah enggal ngantunkeun ieu petempatan Kang. Margi si topeng mayit ngeukehan diri abdi rek dipihukum ku manehna. Keur abdi Kang leuwih hade aja batan kudu pasrah kasih topeng mayit. Tulungan abdi Kang, mugi kersa ngajajabkeun abdi wangsul ka lembur. Tada teuing bae pun Bapak sedihna ku ayana abdi di dieu Kang. Kang Jaka kedah ngajajabkeun abdinya Kang. Laras anting menta dianterkeun balik ka lemburna ka Jaka Sinangling. Ngahuleng Jaka Sinangling lantaran bingung. Ngareret ka ayu manganti bangun anu menta tinimbangan. Oke, Nyimas, akang teh sabenerna mah ieu teh rek lumampah ka lembur kolot akang ieu teh. Lantaran tahun-tahun tetepung ejeng anu jadi kolot. Jaka Sinangling bangun anu bingung dina nangtukeun putusan. Laras anting kadenge harita nyarita deui. Kedah Kang, pokona mah Kang Jaka kedah kersa nganterkeun abdi wangsul ka lembur Kang. Piraku tega upami kedah wangsul sosoranganan diri abdi. Sedangkan dari abdi teterang jalan kedah lumampah ka mana sepadas dugi ka pelemburan Kang. Tulungan abdi Kang Jaka, tulungan. Jaka Sinangling ngararet deui ka ayu manganti buah hatena menta tinimbangan ejeng saran. Paneuteup Jaka Sinangling bisa kaharti ku ayu manganti. Akhirna ayu manganti nangtukeun sikepna. Kek punten sakedap Cek Ayu sanes bade ngatur ieu mah Nyimas. Kumaha upami kieu we? Salira Nyimas henteu kedah salempang upami palai mulih ka lembur keun dibaturan ku Cek Ayu nya. Ieu Kang Angling moal tiasa ditanggukeun deui maksadna. Margi ieu Kang Darowi anu terangan ka lemburna Sirawing ramana Kang Angling. Mung aya waktosna teh ayeuna. Janten upami kedah ngajajabkeun heula salira Nyimas mah. Atuh panginten moal penak deui bae sareng sepuhna. Tah kitu Nyimas. Kang Darowi laras pannya. Ayu manganti ngareret ka Darowi anu direret surti bari terus ungeuk sarta ngajawab. Memang bener akang waktu nate ngan aya waktu ayeuna ieu. Akang satuju kana usulna ayu manganti supaya Nyimas laras anting mulih ka lembur direncangan ku ayu manganti sedengkeun akang jeung Aji Sinangling neruskeun lampah. Ayu manganti ngareret ka Jaka Sinangling terus kedal di lisan. Tah kumaha upami kitu Kang? Jaka Sinangling ungeuk terus ngawalon. Akang satuju, mohon mending keneh kitu be nya. Akang tenang di rencangan ku Kang Daroji. Oge ieu Nyimas. Langkung tenang di rencangan ku laras anting. Punten Nyimas, namung sakumaha anu dijelaskeun ku ayu manganti kitu tah kaayaan dina waktos ayeuna teh Nyimas. Dina hate mah puguh be laras anting hanjelu ejeng ku jiwa anu lain di kieu na hatena.
tapi teu bisa kumaha manehna moal bisa maksa. Komo ieu kangaranan ayeuna aya di tempat nasi topeng mayit kudu buru-buru indit meungpeung teu katingali aya sasaha. Ayeuna kasempetan anu hade pikeun ngaloloskeun diri. Kadenge harita ayu manganti nyarita deui bari neuteup ka laras anting. Tak kitu beatu Nyimas, urang duaan mulih kalembur supados salira tiasa tepang deui sareng kulawarga. Sedangkan Kang Angling mah sareng Kang Darawi neraskeun lampahna nepangan sepuhna. Urang ayeuna mah kedah enggal miang ye supados enggal lepas tina cangkreman si topeng mayit. Kumaha Nyimas? Kapaksa daek teu daek laras anting ungeuk lalaunan bari ngajawab semu anu leuleus. Ya upami kitu mah ngiringan we. Tah upami kitu mah atuh laras nya Kang Angling, Kang Darawi, urang papisah di dieu nya. Engke abdi nyusul upami tos ngajejabkeun ieu laras anting. Mangga ayeuna mah urang pada lumampah masing-masing be nya. Ayu manganti geus teu mere waktu papanjangan pikeun cumarita di eta patempatan sigana teh. Anu sajena oge bisa ngamaklum sabab upama kaburu datang si topeng mayit tangtu bakal leuwih barabe urusanana. Akhirna jadi papisahan. Ayu manganti ngabaturan laras anting pikeun mulang ka pilemburan, sedengkeun jaka Sinangling mah ejeng Darawi naruskeun lampahna pikeun nuju ka lembur dumuk matuhna si Rawing anu jadi bapakna. Sajroning lumampah paroman laras anting bisa katingali ku ayu manganti paroman anu ngemu rasa kakuciwaan hate lantaran lain jaka Sinangling jajaka anu dipika cintana anu ngajajabkeun balik ka lembur teh tapi ayu manganti. Sedengkeun di pihak sejen jaka Sinangling ngemplong hatena da puguh tadi mah bingung dina nangtukeun sikep ejeng putusan. Sedengkeun upama tea mah kudu ngajajabkeun laras anting jelas moal bisa lantaran geus bisa kabaca kumaha hate ejeng perasaan ayu manganti anu jadi buah hatena. Dewi Angrum ejeng Wiguna ngagoler dina kaayaan bangun anu leuleus ejeng lungse cape. Dina kaayaan keur kitu ngadadak dua nana ting korejat harudang waktu di luar kadenge hiji sora nyata sora si topeng mayit anu tetela geus datang. Mana mangkluk teh ye deisen kieu Wiguna Angrum di mana ilai. Dewi Angrum ejeng Wiguna harita gancang ngabenerkeun baju masing-masing anu karusut ejeng henteu matut. Dewi Angrum ngareret ka Wiguna bari terus ngomong lalaunan. Kan acara anu keluar ulah babarengannya. Bisi si topeng mayit curiga. Cilaka, bahaya. Lamun si topeng mayit nyaweun. Wiguna kaditu kaluarnanya jalan ka tukang. Wiguna dina waktu harita ungeuk ngarti kana maksud caritaan Dewi Angrum. Nya bener kitu hade ce. Hati-hati ce Dewi nya. Sedengkeun si topeng mayit anu kakara datang langsung muru asup ka imahna. Manehna rada kaget lantaran ningali panto imahna anu muka ngandung harti geus aya jelema anu wani asup ka jero imahna. Pugu be kaget ejeng nafsu anu lain dikieuna si topeng mayit dina waktu harita. Sangeusna ningali kamarna laras anting pantona rujad paburantak bari laras anting eueuh di jero kamarna. Si topeng mayit ngajanteng nangtung bari ngagerendeng ngomong sorangan. Setan, kamana si laras anting ha? Jadah. Saha mangkelukna anu geus kumawani nulungan si laras anting. Bener-bener panghinaan pikeun diri aing ieu mah. Edan, si Angrum ejeng si Wiguna naon gadak da dititahku aing ngajaga teh ha? Si topeng mayit dina waktu harita ngagedik kaluar ti jero imahna. Di luareun imah geus nyampak Dewi Angrum ejeng Wiguna. Si topeng mayit ngabagikeun paneuteup ka Dewi Angrum ejeng Wiguna. Teu lila kadenge manehna nyarita caritaanana anu kasar ngandung amarah ejeng ancaman. Setan, curig belegug tolol sia.
Piraku si laras anting aya anu mawa kabur si laing duaan teu nyawa. Goblok sia. Naon kadak maneh duaan dipercaya kan jaga tapi kalakah kitu kaayaanana ha. Tapi si laras anting eueuh di kamarna aya anu mawa. Ngomong sia setan. Wiguna mages langsung sepapias taya getihan beungeutna. Ngadenge laras anting aya anu nulungan lolos ti eta petempatan. Jelas rumah sasalah da puguh tadi lain ngajaga laras anting tapi bet kalaka jajab kasuka ejeng Dewi Angrum. Dewi Angrum puguh be kaget anu lain di kieu na ngadenge caritaan si topeng mayit anu nyebutkeun yen laras anting eueuh di tempatna aya anu nulungan. Dewi Angrum netep kasih topeng mayit terus nyarita. Jadi si laras anting kabur. Lain kabur sia Juri, tapi aya anu mawa indit. Maknya aya mangkluk anu sejen datang ka dieu si lain duaan teu nyaho ha. Belagug sia. Belagug teh dibeakeun ku sorangan sia ha. Si lain duaan menang pancen ti dewek kudu ngajaga si laras anting tapi ulah wani-wani ngaganggu. Ayeuna si laras anting aya anu mawa kabur piraku si lain menang teu nyaho sia belagug. Dewi Angrum bener-bener teu bisa ngomong da puguh jelas aya di pihak anu salah. Wiguna tungkul sedangkeun Dewi Angrum maksakeun maneh harita nyarita deui. Abdi memang teu terang pangersa, bingung aneh. Lain bingung atawa jeung aneh sia deuleu belagug. Tapi maneh duaan teu bisa dipercaya. Kitu patut sia ngaran-ngaran rek ngabakti ka dewek. Ayeuna dewek masih keneh mere kasempetan ke si lain duaan sia. Ganjang, teangan, sarta bawa deui ka dieu si laras anting. Lamun teu bukti si laras anting bisa dibawa deui ka dieu ulah sabat kan ya sia deuleu. Si lain duaan bakal ngalayang moal boga nyawa sia. Dewek geus moal mere diampun ka si lain duaan sia. Sanajan kabur depikeun ka tungtung mega paribasana tetep sia si lain bakal kapanggih. Mentong sing jarantang puguh kitu sia, gancang teangan sarta bawa deui ka dieu si laras anting belagug. Awas sia gagal, nyawa maneh duaan sia gantina. Wiguna ejeng Dewi Angrum geus ngadenge caritaan ti topeng mayit saperti kitu mah teu wanian deui aya anu ngomong ejeng lila-lila aya di dinya. Sieun si topeng mayit beuki nafsu anu akhirna bisa binasa ka maranehna duaan. Duanana terus arindit rek neangan laras anting kawilang berat jaminanana. Sabab si topeng mayit tadi geus nyarita upama maranehna duaan gagal teu bisa mawa deui laras anting, nyawa maranehna duaan anu bakal jadi gantina. Sajaroning lumampah duanana harita ngarobrol, Wiguna ngebrehkeun rasa kasalempanganana, inggis gagal teu bisa mawa deui laras anting ka tempat si topeng mayit. Wiguna anu kadenge harita nyarita di barung ejeng semu anu rumahu. Aduh, celaka ieu mah ye ceuk. Si laras anting kusaha di bawah nanya. Urang duaan bet teu meunang atawa teu bisa kanyahoankeun ka jelema anu datang mawa kabur si laras anting. Bener-bener aneh ceuk. Teu kudu aneh Wiguna. Kangaranan urang keur mancakrama jajab rasa kasuka mah. Saha anu bisa merhatikan hal anu sejena. Nu jelas urang duaan keur sial we ieu mah, keur tiis. Ngan teu kudu kasalempang. Nu penting urang kudu usaha sakuat tenaga supaya urang bisa tepi atawa bisa deui panggih jeung si laras anting. Jelas kudu bisa ceuk. Sebab lamun nepikeun ka gagal apan kitu geuningan tah ancamanana si topeng mayit ka urang. Lamun nepikeun ka gagal nyawa urang duaan anu bakal jadi gantina ceuk. Celaka ieu lamun nepikeun ka kitu teh ceuk. Piraku we urang kudu paeh ngora-ngora keneh mah ceuk.
tenang, ulah kasihan ti ayeuna keneh Wiguna. Urang kudu yakin karena kemampuan urang yang bakal hasil dina ngusahakeun mawadai si laras anting. Kumaha carana tetap kudu bisa. Ya mudah-mudahan be atuh ceuk. Dari kudu dipaehan ku si topeng mayit mah. Duh, abong deui atuh ceuk. Mangkaning masih keneh loba anu acan ka sorang ieu teh. Kangaranan kudu ponok umur mah duh. Bisa pae penasaran ceuk. Nu mata urang kudu gagancangan ieu mah ya. Lumampahna Wiguna. Sugan be atuh bisa kasusul ta jelema anu geus mawa kabur si laras anting teh. Dewi Angrum harita ngajakan Dewi Gancang lumampahna ka Wiguna kalawan harapan bisa nyusul jelema anu geus mawa laras anting. Geus kitu be diparengkeunana Dewi Angrum ejeng Wiguna anu keur lumampah harita bet diparengkeun pasarandog ejeng Jakasinangling Katut Darowi anu keur lumampah rek kalembur dumuk matuhna si Rawing anu jadi bapakna. Kangaranan panggih ejeng Jakasinangling. Dewi Angrum jadi inget deui kana caritaan si topeng mayit anu kungsi mere parentah supaya mawa sirahna Jakasinangling. Cek pamikirna, upama bisa mawa sirah Jakasinangling, sugan be bisa kaubaran hate si topeng mayit anu antukna bisa nebus kasalahanana. Urang ditepungkeun di dia Jakasinangling sabab di antara urang masih keneh aya urusan. Nu matak leuwih hade ayeuna mah serah diri pikeun dibawa ke tempat si topeng mayit. Ku cara kitu maneh moal nepikeun ka ditanah saku kuring Jakasinangling. Ningali sikap ejeng ngadenge caritaan ti Dewi Angrum anu saperti kitu, Jakasinangling tetep tenang. Kaayaan Jakasinangling ajeuna tangtu beda ejeng anu ti heula. Geus boga percaya diri teu sieun ku sikap ejeng caritaan anu ngandung ancaman. Jakasinangling neuteup ka Dewi Angrum terus nyarita, kuring teu bisa kitu bae serah diri Dewi Angrum. Sabab kuring jelema hirup anu boga hak pikeun ngabela diri demi keselamatan diri kuring. Nu matak ulah maksa jelema ku ancaman Dewi Angrum lantaran kuring moal sieuneun. Ngadenge caritaan ti Jakasinangling anu saperti kitu, puguh be Dewi Angrum jadi beuki nafsu. Kadenge harita nyarita deui, maneh bener-bener bosan hirup Jakasinangling. Dasar memang maneh kudu dibawa sirahna ke tempatna si topeng mayit. Teu aneh lamun ayeuna ditepungkeun di dia ejeng kuring. Bener maneh teh moal serah diri rek coba-coba ngalawan ngebela diri ha. Ningali sikap ejeng ngadenge caritaan ti Dewi Angrum anu nganggap enteng saperti kitu, puguh be Darowi panas hatena. Neuteup ka Dewi Angrum terus nyarita, tembongkeun sikap jeung caritaan anu ngajenan ka sasama tuh. Sanika sabenerna ha. Dewi Angrum ngareret ka Darowi bari jebi terus ngajawab, maneh baturna si Jakasinangling can nyaho meureunannya ka kuringnya ah? Ya, kuring si Dewi Angrum. Iya anu bebarengan ajeng kuring Wiguna katelahna. Montong pepiluan sia karena ieu urusan lamun hayang salamet. Wiguna mun cereng ka Darowi ningali baturna Jakasinangling pipilueun manehna oge jadi teu bisa cicing. Si laing mong tau make jeung pipilueun kana ieu urusan sia. Dewek jeung si Dewi eueuh urusan jeung si laing sia, eueuh kapentingan naon-naon deuleu. Nu matak mending cicing si laing mah sarua jeung dewe. Darowi beuki panas hatena, eta jalma teu bisa diantep cek pikirna sabab beuki sombong ejeng kurang ajar. Jadi mun kitu mah andi kaduaan antek-antekna si topeng mayit beunannya. Make jeung rek mawa Jakasinangling sagala rupa. Mun memang kitu kanyataanana, dewek daek teu daek bakal pipilueun kana ieu urusan. Sabab si topeng mayit geus ngabinasakeun wanoja pipabanjikan dewek. Antek-antek si topeng mayit si lain teh ha. Wajar sia lamun ditindak ku dewek. Wiguna oge sarua deui jadi beuki panas hatena. Duanana sarua mangrupa jago ngora anu gampang kapancing amarahna. Dewi Angrum ngabagikeun paneuteupeuna ka Jakasinangling ejeng Darowi.
Telila terus kadenge nyarita deui. Kumaha jaka Sinangling? Rek nurut atawa moal, ha? Kana caritaan kuring. Lamun teu nurut kapaksa kuring dina waktu ayeuna, bakal ngalakukeun tindakan nuyu ojeng parentah pamimpin kuring nyata si Topeng Mayit. Sirah Andika kudu dibawa dibikeun ka si Topeng Mayit. Karti. Jaka Sinangling nenangkeun hatena. Manehna ngarti, upama kapancing amarahna ku sikep ejeng caritaan Dewi Angrum, jelas manehna anu bakal rugi lantaran kangaranan bari ejeng nafsu, tarung tangtu bakal moal bener mangsa ngagunakeun tata gerak ilmu silatna. Si Rawing kungsi mapatahan dina jero impian, ngeunaan ketenangan anu dibutuhkeun mangsa nying hareupan nu jadi lawan. Dina sikep anu tetep tenang, Jaka Sinangling kadenge harita nyarita ditujukeun ka Dewi Angrum. Dewi Angrum, kangaranan boga karep hayang maksakeun kahayang ka diri kuring. Jelas moal bisa laksana Dewi Angrum. Sabab keur diri kuring moal make kudu sieun ku sasama hirup anu sarua napak dina luhur lemah sarta lumrah sarua jeung kuring masih keneh ngadahar sangu Dewi Angrum. Dewi Angrum beuki antep paneteupna. Dina waktu anu katukang Jaka Sinangling kawilang sieunun upama panggih ejeng manehna, ayeuna betenang saperti kitu. Jadi bingung oge Dewi Angrum dina waktu harita. Kadenge harita Dewi Angrum nyarita deui. Maneh tetela jadi tenang ejeng gede hate ayeuna mah Jaka Sinangling. Ngandung harti maneh bakal ngalawan ngebela diri nolak kana pamaksudan kuring, ha? Jaka Sinangling seri leutik bade terus ngajawab. Kangaranan bela diri mah kewajiban setiap insan Dewi Angrum. Salah kacida lamun ayeuna kuring kudu serah diri ka jalma anu jelas bakal ngabinasakeun ka diri kuring sorangan. Setan sia, maneh memang geus teu kudu diajakan di cumarita sia. Gara saya ga diri sia, kuring ayeuna bakal ngalakukeun tindakan sia. Sor, rek kumaha bae oge dina waktu ayeuna Dewi Angrum. Ku kuring moal make kudu henteu dilayanan Dewi Angrum. Beuki panasaran Dewi Angrum dina waktu harita. Manehna langsung ngawangun pasangan, malah geus teu nunggu waktu lila deui. Dina waktu harita ngajorelat luncat muka panarajangna ditujukeun ka Jaka Sinangling. Tapi ngaranjug kaget anu lain di kieuna Dewi Angrum. Sabab Jaka Sinangling tetela boga kamampuhan nyingkahan datangna panarajang lawan. Ningali Jaka Sinangling geus tarung ngalawan Dewi Angrum, Wiguna harita mun cereng Kadarowi terus nyarita. Tah ayeuna si laing baturna si Jaka Sinangling, lamun rek ngabantu ka Jaka Sinangling ngandung harti, kudu ijen jajaten tarung jeung dewek sia. Si Darawi oge moal make jeung kudu seber hate atawa jejeri segala rupa sia nying hareupan jalma saperti Andika Wiguna. Coba-coba si ayeuna teh bongkeun pangarti Andika Wiguna. Ningali sikep ejeng ngadenge caritaan ti Darawi anu ngandung panangtang saperti kitu, puguh be Wiguna jadi tetahan amarahna. Manehna dina waktu harita ngawangun pasangan bari mun delik ka Darawi. Hade, ayeuna urang buktikeun sia deuleu kamampuan urang masing-masing sia Darawi. Dewek oge hayang nyaho boga kabugug naon si laing, sok sia ijen sia jeung dewek. Darawi bisa ngarti ijen jajaten ngalawan Wiguna geus moal bisa dipondah deui. Nu matak Darawi oge harita ngawangun pasangan sayaga diri pikeun nying hareupan anu jadi lawan. Dua nana bari ngawangun pasangan teh nyarkel bedogna masing-masing. Jelas lain tarung anu dianggap heureuy, sabab upama salah saurang balanga tangtu bakal aya anu jadi korban pakarang lawan. Tarung jadi diwangun ku dua bagian. Harita Dewi Angrum panasaran hatena, manehna meh henteu bisa percaya kana kanyataan anu keur dising hareupanana. Sabab geus sababaraha kali narajang tetela nu jadi lawan mampu ngimbangan ejeng nyingkahan panarajang lawan. Nu leuwih kaget deui pikeun Dewi Angrum, mangsana bantro kakuatan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing anu dieusi ku geteran tanaga lapisan. Harita Dewi Angrum ngadalik deug mundur ka tukang kadorong ku kakuatan tanaga lawan. Dewi Angrum ngagero kaget bari terus mancukeun deui tangtunganana. Masih keneh untung
bisa ngajaga kasaimbangan badana. Lamun teu bisa kaburu ngajaga kasaimbangan badana mah manehna bisa ngabebengkang dina luhur lemah. Dewi Angrum sajeroning mancukeun tangtunganana ngomong sorangan dina jero hatena. Aneh, bener-bener teu ngarti aing. Si Jaka Sinangling bet boga kemampuan ilmu silat seperti kieu nya. Saha guruna jeung iraha diajarna? Sakanyaho aing, si Jaka Sinangling teu bisaeun silat, tapi ayeuna bet mampu nyingkahan jeung ngimbangan daya panarajang aing. Bet asa piraku, make kudu eleh jejaten aing ku si Jaka Sinangling onaman. Kalah kumaha oge, diri aing anu kudu unggul. Dewi Angrum tetep boga kayakinan dirina anu bakal unggul mampu ngarubuhkeun lawan. Jaka Sinangling kudu bisa dibawa sirahna keur dipasrahkeun ka si Topeng Mayit. Itung-itung nebus kasalahanana anu teu bener dina ngajaga Laras Anting. Dewi Angrum netep ka Jaka Sinangling bari ngawangun deui pasangan terus nyarita.